Ah, kebeneran euy. Mang, Hmm. kosokana manuk lain. Wah, resep urang kana manuk naon eta? Oh iya. Hah? Butuh duit puguhan. Dijual apa? Butuh duit teh kumaha? Nya, butuh duit dijual tadi mah ada moalnya. Gitu. Kopi jang? Lah ieu mah ciko kocok. Lain Sok, si kopi. keur puasa. Kokojo, ieu teh tadi mah mal dijual. Butuh duit. Lumayan ieu mah podoa dina kontes teh. Juara bae. Manuk naon ieu jang? Manuk murai. Murai. Batu. Wow, pokokna mah Kumaha teh urang teh boga duit da euy. murai mama aya nu murah. Ini loba di mah ge manuk aya 8 euy. Manuk piit kamari ge ditempo ge. Manuk pedet anu sok kana takus. Lain bet nu aralus tuh urang ge Beda. sarua. Iya, ulah waka cicing. Ulah waka Ulah kumaha? waka dibuka. Nah, Dibukana khusus langsung keur kontes ya. Teu sembarangan. Manuk awis. Teu sembarangan ya. terus hayang sabaraha ieu manuk sok dibawa kontes cenah ngadengikeun. 1.500. Murah 1.500 mah tuh. Nol tambahan. 1,5 juta. Nah, Aduh, aing euy. pedah butuh dijual sakitu teh. Mun teu butuh duit mah wah, puluhan juta. Puluhan juta ieu teh. Duit teh disadat. Cita cicing heula ieu mah. Lamun kontes kakara. Alus. Da moal sembarangan disada ieu mah moal. Namun aya musuh kontes kakara. Mantak ieu di kurungan di ieu. Ini ulah katampo batur. Katempo. Baturna. Nya. Bahaya lamun kitu. Bisa arek sok mah lah buru. Bisa ditawar sebarang heula. Iya, lamun bener heueuh alus. Sok kurang dibayar heula 1 juta heula. 1 juta heula. 500 nangke tapi tempo aya 2 poe wae mah ka dieu deui. Halus ya pokona mah. Juara wae piagamna ge aya. Aya. Aya ngan piagamna geus butuh duit sih jadi kebang-bangkeun. Aduh, aing mah lain Dan teu boga- hirup teh. Teu boga sertifikat imah Lamun jadi ieu eta bener manuk alus murai batu. Sok kurang 1 juta heula di duitan. murai batu pokona mah. Keresep kurang ayeuna kana manuk geus boga 8 tuh di imah euy. Kadang diadu-adukeun. Ya. Yang di imah. Moal bisi jang kontes mah ieu mah. Iya. Baik ngiluan kontes urang ngajaran. Iya mah pokona mah. Da urang kakara kana manuk ye. Heeh. Aya ngajaran kontes batur udah nitah kontes aing teh boga manuk alus ieu murai batu ya. Pasti iya mah. Murai batu. Sok lah di duitan 1 juta arek. Nyokot heula duitna. Juta. Nyokot heula duitna ka imah daguan sakudu di dieu. Juta setengah. Langke pokona mah geus tempo heula 2 poe mah 500 deui mangka ayeuna 1 juta heula ieu. Nya tuh. Sok aing. Ayam bener teh 1 juta mah. Heeh nyokot heula daguan sakedeung. Sakedeung daguan. Lala teuing. Moal. Ha. Payu euy. Lamun teu butuh mah jual ieu manuk. Kali lapisan atuh mana sih? Mang, buru mang. Rusuh ya. Mana sih jelema tah? Yo euy. Aya. Aya 1 juta mah tapi engke ieu 500 deui tempo ye. Gampang lah. Heeh. Bang. 1 juta heula ti urang ye mun bener heueuy teh manuk alus jang kontes mah. Halus mah, halus. Kade ieu cenah di sadana ulah sembarangan ya, ulah sembarangan. Terus dibukana arek kontes apa? Engke we atuh lamun ek peuting mun ek bagian sare taong geus samet. Udah dibuka kabeh, taong samet gitu. Ulah sembarangan muka. Ya 1 juta lah tampanan ya. Tampanan tah. Ah. Yo sigana mah arek alus ya nya. Beh, Kata pohon namanya udah di video ya, di video. Kadenya ieu ulah sembarangan muka. Aya babacanana. Mun kudu aya babacaan lah manuk, ngundak manuk. Manuk mahal juara. Kade. Ieu. Ke babacanana di WA. Lamun henteu, lamun engke mun 500 deui. Sakara dibikeun babacanana. Astaga. Yang muka aya kuncina. Da da acan lunas mun lunas kakara. Heeh, geus lah pokona mah ari jang kontes alus mangke bawa kurang kana kontes. Ya da rusuh yang dipake duitnya nyamangnya. Jung. Mungkin nu 500 nya, nu 500 kade-kade isuk-isuk.
ulah waka dibuka. Nya mah. Nuhun Mang. Jong lah. Kayak 500 di mah. Halus gitu manuk ya heueuh. Aing penasaran euy. Pak. Kemudian dibuka cenah kotes gua sekira aku aing mah. Wah, paham aing ieu kana. Tong kumaha teh benang dibuka aing. Ada penasaran aing mah euy. Lah, aing jelema nang geus ieu. Ajaran aku aing buka lah. Aing halus meureun ieu mah euy. Anjir batu ieu mah. Mana murahna aduh. Aing mah katipu aing jelema nang geus jauh can eta. Aing mah katipu euy. Ieu mah batu atuh. Mana manukna ieu. Aduh, aing mah. Aing katipu euy. Geus jauh jelema nang geus coba euy.